Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina pengajaran di tanah ayeuna urang medar perkara biantara. Aya nu terang teu naon ari biantara teh? Mohon leres, ari biantara teh nyaeta pidato. Kamampuh nyarita hiji jalma bisa ngarobah dunya lantaran tina pinter nyarita kabuktian Bung Karno oge bisa ngamerdekakeun Indonesia. Biantara Bung Karno kasohor kasakuliah dunya sarta bisa ngahudangkeun sumanget para pajuang Indonesia lantaran pinter nyarita teh Hitler bisa ngahuru perang dunia kedua, ngarobah tatanan politik dunia anu pangaruhna sumebar kamana-mana. Jadi ulah sok nganggep enteng karena kamampuh nyarita hiji jalma. Bisi hidup hayang milu ngarobah dunia, hayu ayeuna urang diajar biantara. Tadina pangajaran ieu hidup bakal diajak mikawanoh babagian biantara, pilihan kecap nu bisa dipake dina biantara, teras nulis naskah biantara, tuk dugi ka hidup engke bakal praktek biantara. Tadina pangajaran materi minggu kahiji ieu tujuan pangajaranana dipiharep sangkan hidup bisa maham eusi teks biantara, nu kadua sangkan hidup bisa nyangkem eusi biantara. Di handap ieu ibu gaduh contoh biantara paturai tineng dina wangun video. Mangga ku hidup perhataskeun titenan nya. Margi engke di panungtungan aya patarosan kangge hidup. Mangga diperhatoskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, hadirin tamu uleman oge anu kusim kuring dipihormat, saderek sadayana kelas 8 sareng adik kelas 7 oge kelas 8 anu kusim kuring dipika cinta. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mugi ngocor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun sim kuring ngahaturkeun nuhun tos dipaparin kesempatan ngadeg di dieu. Kanggo ngawakilan sadaya siswa-siswi kelas 8 ngaduk. Mangga diperhatoskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, hadirin tamu uleman oge anu kusim kuring dipihormat, saderek sadayana kelas 8 sareng adik kelas 7 oge kelas 8 anu kusim kuring dipika cinta. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mugi ngocor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun sim kuring ngahaturkeun nuhun tos dipaparin kesempatan ngadeg di dieu. Kanggo ngawakilan sadaya siswa-siswi kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, hadirin tamu uleman oge anu kusim kuring dipihormat,
Saderek sadayana kelas 8 sareng adik kelas 7 oge kelas 8 anu kusim kuring dipika cinta. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mugi ngocor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun sim kuring ngahaturkeun nuhun tos dipaparin kesempatan ngadeg di dieu. Kanggo ngawakilan sadaya siswa-siswi kelas 8 ngadugikeun geurentes hate ti sim kuring sadayana anu bade ngantunkeun sakola. Dinten ieu teh panginten dinten anu pikabungaheun oge pikasediheun kanggo sim kuring sadayana mah. Bingah kumargi sim kuring sadayana parantos lulus ti ieu sakola saparantos 3 taun paeh poso diajar. Ari sedihna nya tangtos bae ku sadayana oge kamapung. Kedah papisah sareng bapak ibu guru oge adik kelas 7 sareng kelas 8 anu kusim kuring sadayana dipika cinta. Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipihormat. Dina ieu kasempetan sim kuring ngawakilan rerencangan sadaya kelas 8 seja ngahaturkeun rebu nuhun kana sagala rupi kasayan manah bapak sareng ibu guru salami 3 taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapak sareng ibu guru teu weleh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, anu bageur, anu jujur, anu disiplin, taat kana aturan, anu terang kana tata krama, sopan santun, anu iman sareng anu takwa ka Gusti Nu Maha Suci. Kanggo pibekeleun hirup sim kuring sadayana kapayuna. Sadaya ilmu anu parantos dipaparinkeun ku bapak sareng ibu lir ibarat obor anu nyaangan lengkah sim kuring sadaya. Hatur nuhun pisan bapak, ibu, mugia sadaya ilmu anu parantos dipaparinkeun ku bapak sareng ibu sim kuring sadaya mangpaat lahir batin dunia akhirat. Atuh sagala rupi amal kasayan bapak sareng ibu ka sim kuring sadayana kenging ganjaran anu manglipat-lipat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipihormat. Sim kuring sadayana oge sejak nyuhungkeun hapunten samudaya kalepatan. Rumaos sim kuring sadayana seueur carekeun salami 3 taun teh tangtos seueur paripolah sim kuring sadaya anu matak jengkel sareng ngajaheutkeun manah bapak sareng ibu. Nyuhungkeun pangapunten rupina da sanes dihaja eta mah estuning tina kabodohan sim kuring sadayana bae. Diemut deui ayeuna mah beut geuning matak isin margi bapak sareng ibu guru mah sanaos sim kuring sadaya midamel kalakuan anu matak ngajaheutkeun manah oge teu weleh sabar mayunan teu weleh jembar ku pangampura. Hatur nuhun bapak ibu parantos sabar mayunan sim kuring salami ieu. Hatur nuhun pisan. Bapak sareng ibu guru anu ku sim kuring dipihormat. Sim kuring sadayana seja nyuhungkeun pidoa mugi-mugi sim kuring sadayana tiasa ngamangpaatkeun ilmu anu parantos dipaparinkeun ku bapak sareng ibu, tiasa lebet ka sakola anu dipikahoyong, tiasa ngahontal sagala rupi anu dicita-citakeun, sareng janten jalmi anu guna kanggo nusa bangsa sareng agama. Amin ya robbal alamin. Bapak sareng ibu guru anu ku sim kuring dipihormat. Rupina cekap sakieu wae pisanggem ti sim kuring. Mugi-mugi tiasa ngawakilan kreteg hate sadayana. Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan anu kirang merenah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng ayeuna aya pancen atau nepi aya tugas hidup ngeunaan maham eusi teks biantara aya sababaraha tarosan anu kahiji
kira-kirana nu biantara di luhur teh kelas sabaraha eta nya ke mangga dieusian. Terus nu kadua anu biantara teh nyebutkeun rasa bunga sekaligus rasa sedih. Naon sababna? Aya dina biantarana tadinya bungahna kunaon, sedihna kunaon. Teras nu katilu simkuring sadaya parantos lulus ti ieu sakola saparantos 3 tahun paeh poso diajar. Tak ari kecap paeh poso teh ngandung harti naon? Naon sarua jeung naon hartina. Teras nu kaopat kumaha gambaran watak bapak jeung ibu guru teh sakumaha anu disebutkeun ku anu biantara tadi. Kumaha sifatna, sifat bapak jeung ibu guru teh kumaha anu dicaritakeun ku anu biantara tadi. Teras nu kalima kira-kira naon jasa bapak jeung ibu guru teh ka anu biantara jeung ka babaturanana teh. Naon jasana, ngajasaan naon bapak ibu guru teh. Teras nu pamungkas nomor 6 lamun nitenan omonganana kumaha watak atawa pasipatan anu biantara, sifatna kumaha tah anu biantara tadi. Cekap sakieu wae anu bade didugikeun ku ibu. Upamina aya patarosan mangga tiasa ditaroskeun di grupnya, grup bahasa Sunda. Teras ieu pancena dieusian dina buku. Teras jawabanana tiasa di-share di WA grup. Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya cariosan anu kirang meunah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.